terehnya tereh sakitu berarti ihram ti miqat, wukuf di Arafah, nanti tadi teh tawaf ifadah, tuluy sa'i, tuluy tahallul. Tereh rukun haji teh migawe ibadah haji teh ngan di samping eta sajaba eta, di samping eta teh aya nu disebat wajib haji. Ari wajib haji mah mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, tuluy aya deui nu dingaranan jumratul ula, wusta jeung aqobah, aya deui terakhir teh tawaf wada. Ari wada teh perpisahan. Tawaf wada. Urang mah teu purun pan geus tadi ge tawafnya. Nya mangga-mangga wae ngan kudu mayar naon? Mayar domba, mayar dam. Terakhir aya tahallul sani, jadi dicukur nate 2 kali. Da tangtuna oge aya ieu pembimbingna ari di zaman ayeuna mah. Ngan santeuna ari nu can kantos ngaos mah bakal pungak pinguk puguh-puguh tawaf teh mimitina ti Hajar Aswad da tinggalkeun belah tukangnya tungtungna niat tawafna teu sesuai sareng aturan. Puguh-puguh sa'i teh kedah dugi pisan, ari ieu saeutik deui jadi teu sah sa'ina. Puguh-puguh naon tadi teh wukuf di Arafah teh ba'da lohor, ari ieu kalah ka memeh lohor atawa isukna kasubuhannya. Terjadi eta oge sami tabilih kitu. Jadi henteu setiap naon, henteu setiap ibadah haji teh sesuai kitu. Da terkadang ari nu teu terang mah atawa henteu pati ngabandungan dina manasikna eta teh sok mahiwal. Mantap urang sok ngadua ning mudah-mudahan janten haji anu mabrur, anu makbul nya, anu ditampi minimal sah ya, minimal sah. Titik. Terus Isa Can Isa Ela atuh. Wahia illal wukufa arkanun lil umroh walihadal arkan furudun wa surutun. Oh salit deui atuh. Anu neme disebatan wahia teh nu neme disebatan berarti nu 5 teh nya ti mimiti naon ihram ti miqat, tawaf, tuluy sa'i, wukuf, tahallul. Ieu teh jadi rukun umroh illal wukufa ya. Jadi rukun umroh kajaba wukuf di Arafah, berarti nuju umroh mah teu aya naon, teu aya wukuf. Eta bentena teh ari ibadah haji mah tambihna teh wukuf, ari dina umroh mah teu aya wukuf. Nu sanesna mah sami ya, sami. Berarti ngan opatnya. Umroh mangan opat. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Wah, beki pendeknya. Beres saja. Henteu. Tah eta nya. Matak sakali angkat teh aya anu 5 kali umroh, kengingna teh aya nu 10 kali umroh, tergantung waktos lami jeung teu lami plus rajin jeung teu rajinna urang atawa rajin jeung teu rajinna pembimbing. Dari urang mah diajak hayu meureunnya, teu diajak cicing sanajan hayang oge da bisi nyasab.
Mereman lampu wae bingung kan rek nitah ge kalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pedah eta teh paranti nu maot. Walihadzal arkan furudun wa syurutun. Masing-masing tina ieu rukun lamun dina haji aya 5 tadi, lamun dina umroh aya 4, masing-masing nate ngagaduhan pardu, ngagaduhan syarat. Jadi engke masing-masing tina rukun anu name disebatan teh praktekna kumaha, syaratna kumaha supaya tiasa disebat sah da ari tadi mah kakara gemblenganana wungkul. Mun ihram teh ihram ti miqat, lamun wukuf teh wukuf, lamun tawaf teh tawaf, lamun sa'i teh sa'i, mun tahallul teh tahallul. Tangke dipayun sakadap deui aya pembahasan tina masing-masing rukun haji sareng rukun umroh panjangnya cek apeula we. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi infa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amana, abdi tawasul abdi tawasul ku pamurukan, abdi rizkian ku kajembaran, abdi rizkian ku kahuripan. Subhanallah.